Iya Satria sampean sahangaran naon maksud datang kaya raja-raja anu keur amarah dekancur ke negara Manggada ari sabab can narima keputusan diterima panglamar-panglamarna atawa henteu ayeuna datang sampean kaula reuwas bisi anu mere kaputusan Satria lamun can kauntun tipung katamang beas laksana kapidurian rup ku padung rap ku lemah katruban tanah berem kajenting nyawa anu eueuh tibatan cinta anu tilaksana diri ngambang kabanang kajamparing kumanehna diri ngungun ka petanggalang layung kumanehna kamana atuh neang manehna saleret jeung saliwat matak dibelat susah hilap lamun teu laksana suka paeh orang-orang suka paeh orang-orang suka paeh orang-orang iya coba kira jawab sahangaran naon maksud nyamperkeun ka raja anu keur amarah naon maksud sampean datang nyaho anu keur edan sampean anu mere kaputusan ayeuna kieu ngaran kaula teh Bang Sumantri wakil di negara Mespati cenah aya salawe negara peda teh ditarima panglamarna dek ngancurkeun negara Magadha sedangkan ieu negara teh dieusi ku rahayat ngancurkeun negara ngandung harti ngancurkeun rahayatna wani ka balaraja ora wani dening apa sakarep balaraja aku lah tini tega bati tega lara tega cakal sabuk silih bilang tatu silih takar lo tira matua pecik